Saenyana umat anjeun bakal katarajangan fitnah anu gede sabada wafat anjeun bi golili zamanin min darik moal kebal deui. Goiri kacir moal lila deui teu lila ti maot anjeun langsung fitnah-fitnah darata. Fakultu cek Kangjeng Nabi fitnah tu kufrin au fitnah tu dalalin, fitnah kufur ke jelema kalupur deui atawa salalasar deui. Bagala cek malaikat Jibril kullu dzalik sayakunu kitu bisa terjadi. Jelema kembali ka kufur, jelema salalasar deui. Ih. Fakultu cek Kangjeng Nabi min aina tibana fitnah eta wa inna ma fihi kitabullah taala. Pan umat teh aya kitab Al-Qur'anul Karim meureun dibaraca disampaikan kok timbul fitnah kufur jeung dolal sih. Cek malaikat Jibril justru bi kitabillahi ta'ala yuftanuna. Umat anjeun bakal katarajangan fitnah dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Cek Kangjeng Nabi kok kitab Quran mau fitnah? Permasalahanana cek malaikat Jibril teh wa dzalika min gibali umaraihim wa qurraihim, timbul ti arah para pemerintah penguasa jeung para kiai-kiaina. Dibaraca ku kiai teh di hareupeun pamarentah, bahkan pamarentah nage maraca Al-Qur'anul Karim teu saeutik nu jadi pejabat, jadi menteri dibaraca Quran, bahkan talar Quran, jadi gubernur dibaca Quran, talar Quran, bupati kitu keneh, bahkan aya nu habib nu kiai kitu keneh ulamana teu saeutik anu duduk di MPR, kiai nu duduk di DPR pusat, di dewan, di daerah, loba Quran dibaraca, Quran teh dimusabakohkeun, tapi jadi fitnah. Iyalah paman, engke bakal terjadi. Masya Allah. Geus dibacakeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi seperti eta, berarti ti Gusti Allah. Yamnaul umara al-qurra al-huquq. Di negara Islam teh Muhammad aya bagian ulama teh, bagian tersebut bakal moal dibikeun ku pemerintah, dihem-hem, diteleg ku para penguasa. Teu dibikeun bagianana ka para mufti-mufti. Bakal timbul fitnah seperti eta di mimitianana. Fayadlimuna huquqahum, pemerintah ngazalim terhadap para qurra dengan hak-hakna nu henteu diberikan. Wala yutunaha, pemerintah temikeun hak-hakna ka para kiai, para ulama. Timbullah ayaqqa tatiluna, parang umat anjeun bakal wayiftiluna jeung pada mararit. Masya Allah. Engke teh bakalna hak-hak para kiai, para ulama tadi bikeun lantaran dengan alasan ieu teh jang pembangunan ieu timbullah kezaliman pemerintah terhadap para ulama, terhadap para qurra, pembaca Al-Qur'an, pengurai Al-Qur'an, pencetus hukum-hukum nu meunang nyokotina Al-Qur'anul Karim, hakna teh dibikeun. Akhirna didinyalah mulai kezaliman pemerintah. Geus kulantaran ayeuna mah hak para ulama geus teu berdaya, dibuatlah negara lain, negara Islam lain, negara khalifah, mulai amir, sultan, raja, pemerintah, raja, ganti deui presiden, mengabaikan ulama, mengabaikan para qurra, mengabaikan kiai, bakal terjadi cik malaikat Jibril Muhammad seperti eta ke umat anjeun. Masya Allah karim. Kiai hanya dijadikan pelengkap di negara, mungkin aya di depan, mungkin aya di mui. Awalna jadi filter siga bagus, kabelah dituna moal dilijeh jeung moal didenge.
ulama geus teu saeutik-eutik acan didenge ku para pemerintah misah bahkan dek dibubarkeun ke lembaga-lembaga keagamaan anu pertalian jeung agama Islam bakal terjadi Muhammad seperti eta. Engke pemerintah teh geus teu hayangeun dibarengan ku ulama. Usulan-usulan ulama naon bae nu diusulkeun ku ulama dijawab dengan senyum yang tidak berarti. Bakal terjadi Muhammad seperti eta di kaum anjeun. Dibaraca ke Quran teh ku umat. Dibaraca ke ku kaum, dibaraca ke ku rakyat, tetapi jangan sekali-sekali cek pemerintah mengusulkan hukum-hukum yang keluar dari Al-Qur'anul Karim. Kami geus boga urusan tentang negara, maneh bae. Geus urusan antara Quran jeung negara. Bakal terjadi seperti eta Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah karim. Geus dibejaan. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara aya nu milu jeung pamarentah kiai teh. Baik kiai anu aya di politik maupun kiai nu aya di organisasi ataupun kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ka pamarentah wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara hanya untuk melanjutkan kahayang-kahayang pamarentah doang. Aing teh boga rencana kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing teh hayang kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing nuturkeun ka sia make heula, sia kudu nuturkeun ka aing. Nu batak teu saeutik kiai, boh di politik, di partai atau di organisasi atau perorangan, neangan dalil-dalil jaga dukung kelacutan pamarentah bakal terjadi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Fayamudunahum fil ghayyi. Kiai-kiai nu di partai, kiai-kiai nu di organisasi, kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ke pemerintah selalu nulungan kepada pemerintah fil ghayyi dina kalacutan pamarentah. Geus moal bisa dinasehatan ke pemerintah Muhammad jaga di akhir zaman. Kiai-kiai pemerintah nuturkeun ke pemerintah teh lain kita nganasehatan pemerintah, kita milu kanyana didukung ku para kiai-kiai kalacutan teh. Minta dukungan terhadap kiai Quran dengan sekadar dibaca tapi lain kita dipraktekeun di negara seperti eta Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah kan. Teureun-eureun kiai teh dibawa ketika pemerintah ngabogaan pamaksudan. Hayang jadi presiden, kiai dikondisikan. Hayang jadi menteri, kiai dikondisikan. Hayang jadi gubernur, kiai dikondisikan. Hayang jadi bupati, kiai dikondisikan. Hayang jadi lurah, kiai dikondisikan. Kiai teh bakal jadi kekesen doang Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti etalah Muhammad bakal terjadi. Kakufuran titah didukung ku kiai, kasasaran titah didukung ku kiai, pemabokan titah didukung ku kiai, perjudian titah didukung ku kiai, perzinaan titah didukung ku kiai. Dibungkus rapih bakalna Muhammad engke pemerintah teh kazoliman kacalacutan kabuang kawarahan pemerintahan teh bakal dibungkus engke di luarna kiai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek malaikat Jibril bakal terjadi seperti eta. Masya Allah kari. Gitulah Muhammad. Haju sumala yuksirun teareren deui terus bae. Sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun masjid, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun musholla, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun majelis ta'lim, sakadar kemangpaatan dunia hayang dipanggieunkeun sarana-sarana pondok pesantren, sakadar kemangpaatan duniawi hayang dipanggieunkeun mobil, padahal mobil teh imah teh majelis teh lenyap ketika aya gempa, beres ketika aya angin, selesai ketika aya tsunami. Kabong boy ku model koskara itu keyakinannya nama justru dipaling ku para pemerintah itu malaikat Jibril. Bakal terjadi seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakang je. Satu riwayat. Warwal Bazzar. Fakultu ya Jibril.
cek balik cek Kangjeng Nabi Jibril pakai payaslam kumaha atuh jelema nu hayang salamet nyalametkeun diri nang ke saat eta kumaha lamun geus acak-acakan antara umara jeung ulama lamun geus acak-acakan Al-Qur'anul Karim geus teu dilingse di nagara geus kakacauan teh peperangan teh saling isu dan lain sebagainya ieu bakal terjadi fayaqta tiluna ieu bakal terjadi peperangan teh ieu nu hayang salamet kumaha cek Kangjeng Nabi ya Jibril pagola cek malaikat Jibril bil kaffi was-sabri dengan Bismillahirrahmanirrahim para renang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang umur teh geus diatur napas geus dibatas geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun 40 tahun 50 tahun eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah mantap lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur mah geus gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun geus deukeut ka hareup ieu teh lamun umur galib 60 tilungan 3 tahun deui 3 tahun deui mun pake ibadah nambalan anu baheula sanancan sampurna tamantap daon sadar diri urang insyaallah ieu mah adur-aduran keneh ai nu ngora-oraman keur mujihna bener-bener jiwa muda jiwa nu semangat segala rupa ai geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot asal nguburkeun milu neuleukeun ka dinya teh neuleukeun go aing mun paeh kos kitu berarti ieu nu paeh umurna sabaraha budak ieu 55 aing 60 aing ngahiri ko heulaan sia sih kahayang aing mah tuh aing teu heula heueuh tapi nu ngahiri kos kitu malah alhamdulillah kulo diberekeun panjang umur padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana mun pake ibadah onang alhamdulillah ibatur Gusti heula babaturan kula geus kula mah pandai masyaallah alhamdulillah dibere modal keneh jang ngalobakeun ibadah deureuh sama kitu ieu masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat teu naon teu main gapleh terus bae ya Allah ya teu sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin ieu surat Al-Anfal termasuk surat Madaniyah diturunkeunana sabada hijrah kecuali ayat wa idzam kurubika 7 ayat eta mah famakiyatun bangsa Mekah istilah tafsir aya madaniyah aya makiyah aya hukmiyah aya tahliliyah ayat-ayat kisah aya ayat-ayat ahkam hukmiyah aya ayat-ayat tahliliyah ayat tahlil teh ayat-ayat dupat tali jeung ruhani jadi kudu apal istilah-istilahna kemudian di samping engke penguraian makna teu meunang sagawaya sebab Al-Qur'an mah kalamullah
nu mampu nguraykeun kalam Allah kecuali Rasulna. Geus atuh ditafsiran ku Kangjeng Rasul nu ngajelaskeun per kalimat per ayat maknana teu bisa selain Kangjeng Rasul. Jadi kumaha ceuk Kangjeng nu mentak ayat tersebut teh diuraykeunana ku Kangjeng kumaha? Setelah Kangjeng ngauraykeun moal aya nu mampu nguraykeun bahasa Kangjeng sebab Kangjeng mah jawamiul kalim. Hanya para sahabat-sahabat. Dirangkum ti para sahabat keterangan ayat-ayat tersebut nu diuraykeun ku Kangjeng ialah melalui ijma' mujtahid ulama. Geus atuh ulama ngajelaskeun ucapan Kangjeng ngajelaskeun dauhan Allah. Urang teu meunang. Mantak man fassarul Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jelema nu ngajelaskeun Quran ku otak ngasorangan berarti nyana geus nyahag tempat di neraka jahanam. Siap bae ka neraka. Mentak sieun urang saya gaji teh ku wahacak ulama ieu tafsir ieu tafsir ieu tafsir. Eta ge cek heula keterangan. Lamma ikhtalafal muslimuna fi ghanaimi badari. Setelah selesai perang Badar, Masya Allah, lamun urang nyaritakeun Badar, hawa Islam luhur, napas Islam gede, al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saeutikan di Badar tapi menang. Iyalah Badar, tak aya be sholawat Badar. Teu sambarangan. Yen sholawat Badar teh lantaran meunang ti keterangan saha jelema nu mencintai sahabat Badar sarua jeung mencintai kula ceuk Kangjeng Nabi. Mencintai kula syafaat jaga di yaumul kiamah. Mentak syafaat salat Badar waduh lain leutik-leutik tanagana gede. Nah, beres perang, gunimah teh kapanumpu karena menang perang. Jarahan-jarahan perang, harta-harta rampasan perang, ia diboyong ku muslimin. Maka pacekcok antara kaum muda dan kaum tua. Sebab dalam peperangan Badar sangat indah. Keindahanana kaum muda berangkat ke medan, kaum tua menunggu di bawah bendera. Maksudnya ketika teter kaum muda, maka disusullah oleh kaum tua. Saencan kaum tua berangkat menyusul ke medan laga. Masih siap nyana di bawah bendera. Ternyata perang telah dimenangkan oleh kaum muda. Maka di dia cek kaum muda, ieu rampasan perang teh geus bae jang kami sebagai kaum muda pelaksana perang anu sakitu dahsyatna, ya kaum tua mah teu milu perang. Cek kaum tua ulah sok ngomong kitu maneh. Kapan maneh teh ngadidik kami, maneh berangkat ke medan laga lain samaneh manehana unggul. Kami kapan siap? Lamun maneh eleh balik, kan kami nu berangkat. Waduh, tidak pacekcok iyalah. Maka dirangkum ku Kangjeng. Mesti kudu kumaha teu bisa mutuskeun Kangjeng. Neuleuh ka para pemuda lantaran pemuda nu malaksanakeun perang bener. Neuleuh kaum tua lantaran encan perang nggih manehanana siap tempur ketika kaum muda teter, maka kaum tua lah nu bakal berangkat. Sangat bener. Tapi kan Kangjeng Nabi henteu bisa langsung mutuskeun lain cara urang. Nunggu wahyu ti Gusti Allah. Masya Allah karim.
mantaklah maktalafal muslimuna ketika pacekcok para muslimun fi ini badarin mengenai tentang gonimah perang Badar. Faqala subban kaum muda hialana li anna basanal qital. Ieu mah geus bae la gonimah teh ulah dibagikeun ka seluruhna jang kami bae kaum muda lantaran li anna basanal qital kami anu maju di medan laga. Wa qala suyud para kaum-kaum sepuh, kunaridaan lakum tatarayatipan kami tengah bantu jadi tameng germarane kabeh di handapan bendera walawin kasabtum lafitum lamun maneh mundur niscaya kami anu bakal berangkat kami minta tulung ka kami berangkat geus palatas tasiru biha ulah osok sangeun-angeunana mementingkeun diri sorangan ego ni mah hayang maneh bae heula Kangjeng teu bisa mutuskeun teu lila malaikat Jibril turun nazala yas'alunaka 'anil anfal Muhammad para penanya ti dua golongan kaum muda jeung kaum tua yakni man habara badaran jelema nu hadir di perang Badar teh yasalunaka naranya ka aranjeun Muhammadiyah Muhammadu anil anfal mengenai tentang harta-harta jarahan perang Badar. Ditanyakeun liman hiya jang saha nu sabenerna sebab kabeh ge usul kaum muda usul jang kami bae kaum tua ge usul ulah mementingkeun diri maraneh bae atuh kabeh ge kudu kabagian liman huwa Qul bejakeun Muhammad ka para penanya al-anfalu lillahi war rasul harta-harta jarahan perang Badar mah ulawaka dipika yang kedua kelompok muda jeung tua kuari masrakeun lillahi war rasul serahkeun kanu bogana Gusti Allah jeung Rasul Allah serahkeun nolkeun ke kumaha keputusan Allah urang nu hese ge ieu ngerahkeun diri ka Allah sapenuhna hese lain lalaga lumantak Syekh Maulana Hasanuddin perang Banten babad Banten teu menang teh lantaran sanggeus Syekh Maulana Hasanuddin bisa berangkat di Cirebon ke Banten teh dengan perem hebat kan berarti ketika Syekh Syarif Hidayatullah berangkat naik kapal di laut Karangantu tapi nu belah dieuna pelabuhan internasional cek Syekh Syarif Hidayatullah abah geus bae jalan darat ulah jalan laut teu cek Syekh Syarif Hidayatullah abah mendek jalan laut bae ulah bah 3 kali henteu abah mendek jalan laut bae berangkat dalam perjalanan kena angin ngaguli parahu acak-acakan kena badai Syekh Syarif Hidayatullah langsung blok ka jero hudang deui leumpang di luhur laut plak 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 dongeng mah ngareunaheun ai pas bae di urang boro-boro di laut pan urang di curugan imah ge kakerlekan ieu ke bareng sakit mantak begitu dah ka darat deui samperkeun ku Syekh Maulana Nasruddin cek kula ge bah jalan darat ditangkep langsung anakna berarti luhur maneh ilmu maneh geus lamun urang mah tuh cak kula ge bah kula tea urang mah kitu kan kan kula mah tah ya bahasa kos kitu aing tea ternyata bahasa kos kitu teh senep ngadengena peluk plek geus luhur ilmu maneh geus aya mah abah rek berangkat terus jalan darat eta teh abah bacaanna mah hayang supaya mun capek tapi aya nu ngabantuan belah ditunda urang nganggang aya la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallah mah diteruskeun ku aing atuh geus ya halali berbae
terus dipakai ke Mekah mamun pakai ke Bali. Aduh, bahaya. Wal bikin baik-baik. Lain wiridna pasrah dirina nu hese. Ketika datang ke Banten ternyata nu ngagegeh Banten teh Masya Allah radikal Banten Hindu maka Syekh Maulana Hasanuddin titah tapak di batu gigihna ieu teh lain napaana naon tapak teh pasrah diri kade maneh ulah aya patula patali di hati teh lamun maneh aya keneh ta'aluk urusan dunia moal menang maneh perang di mana bae jeung saha bae oge hiji lepaskeun ketika geus bisa dilepaskeun bakal nulungan eta bisa pake perbantuan hiji cai ulah diakus sebab cai aya nu bogana nu Allah batu ulah diaku sebab batu aya nu bogana nu Allah taneuh ulah diaku sebab taneuh aya nu bogana nu Allah tangkal kayu ulah diaku sebab kayu aya nu bogana nu Allah angin ulah diaku sebab angin aya nu bogana nu Allah hewan-hewan ulah aya nu diaku sebab hewan-hewan kabeh ge nu Allah kareugit-reungit ulah diaku sebab aya nu bogana nu Allah ketika datang lain sadatang ka maneh reungit hiber nempel di pipi maneh lain nang reungit tapi nang nu bogana orai datang sing hade ulah dikeplik ulah dikumaha cenah paeh ku nu bogana ingat ieu kabeh nu bogana mau datang calangap ulah sieun sebab leumpangna mau calangapna mau lain nang mau nang nu bogana sia diuk di dieu lain asa maneh tapi nang nu bogana heuh tamat beres pan eta tapak kitu mah hese pan ai urang mata pada handapeun cangkal caringin teh hayang nomor wah weh kaluar. Wah weh mah jaman baheula. Zaman si eta bandar nanyana. Pakong. Urang mah cara teh kitu. Ieu lain lepaskeun. Masya Allah karim. Cirina cek Maul Syekh Maulana Hasanuddin cirina lamun maneh geus bisa diuk di batu nu ku maneh batu didiukan bisa nganggang eta lah cirina bahwa maneh tamat ketika maneh tamat bawa batu jingjing ku maneh ka Banten tenang Syekh Maulana Hasanuddin sebab atuh tapat teh aya guruna geus atuh lamun aya guruna bakal tenang sakumaha para wali-wali Allah Sunan Kalijaga tapak aya guruna Sunan Bonang Raden Mbakdum anak Sabandi atukan aya guruna Syekh Syarif Hidayatullah tapak aya guruna geus urang atuh ulah satapa-tapa urang aya guruna mah tapa ya di kuburan 40 beuting aing tapa bae tapi kahayang sorangan mulai cet aya orai dah Warai nu Allah iya, ingin Allah. Tapi kan ada guru na orang. Orang datang set, tadi. Udah, nu Allah iya, pacok plek, hiji mata. Waduh, saya kira teh hasil tapa mata hiji. Sebab guru na. Guru na apa nurain deh, kahawaan ku guru emang kumaha gitu, kahawaan. Dimantak pertama kali tapa Syekh Maulana Hasanuddin reungit. Plak. Urang bae salat pan reungit tadi gitu. Magrib. Aju bae urang mah. Aju ka suku. Aju lain Siratal Mustaqim reungit goblok jeung urang teh. Oscar itu salat urang. Abi Syekh Maulana Hasanuddin teh sakumaha tadi aing ngadiukeun Allah sia hiber nang Allah sia cicing dibeget aing nang Allah eueuh hiji lembu anu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah kayakinanna kan gitu eueuh hiji lembu nu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah dibawa ku angin angin nu Allah lebuna lebu nu Allah datang ka aing didatangkeun ku Gusti Allah
reungit hiji reungit hibar lamun lain dihibarkan ku Gusti Allah sia cicing dibeungeut aing nang Gusti Allah keyakinan modal kos kitu kadeng ekan ku reungit udah ngereungit set hampura Tuhan kula titah nyoba ka Tuhan hampura leng tambah yakin kan urang makan dikerpak-kerpak endahan bae beutungna di dieu atuh pan atuh ayo urang ge ye aing nang Allah sia nang Allah ayo atuh cak reungit ngeunaheun aing aduh urut ateul jasa urut ateul tuh atuh emang urang wancan datang ka keyakinan gitu atuh can bisa ngomong jeung hewan nyai mah keur carita batur nolkeun tahun paling hese teh jadi kiai teh nolkeun geus ngaji amil jurumiyah sorop kemudian ngelal ngasal kemudian johar maktun mantek geus puguh alfiah mah segala jamul jawame aya di nyeuna kabeh nu hese nolkeun ilmu Gusti lain nu aing moal sombong tapi lamun asa aing deuk ngaji naon sia alfiah tadi kumis aing johar maktun tadi kelek aing ayo tantangan sia aing teh sombong kan sebab ngaku jauh jeung Allah pinter dinyana tapi jeung Allah jauh sebab takabur nailah titah nganolkeun ku Kangjeng teh kaum muda jeung kaum tua teh narurut atuh ai cek Gusti Rasul titah diserahkeun ka Allah jeung Rasul nama mah nyangakeun sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua teh atuh kami mah ribut dengan sakadar ngaributkeun cek nafsu ai kitu mah deuk aya nu ngatur Gusti Allah jeung Rasulullah atuh mah geus sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua nol ke diri tah hebatna para sahabat teh kos urang nol sungut doang gas ulah hayang ke ku abah diatur datang ka imah abah ngatur kumaha ieu nya beres moal ya abah ya asana aku dibawakeun kampak abah ya anu ngasah kampak ngasah golok lain nol tama ngaranna kudu dinolkeun dumantak ku Gusti Allah jeung ku Kanjeng Rasulullah teh dijadikeun eta harta rampasan teh pengaturanana aya kedu bakal dicaritakeun ku Gusti Allah melalui wahyu selanjutna haitsu sya'atu faqasamahuma maka ku Gusti ka Rasul teh dibagikeun faqasama ieu harta dibagikeun bainahum antara kaum tua jeung kaum muda ala sawa akurkeun masalah moal turun ayat ieu lamun awalna para sahabat teu harudak tentu sahabat mantak mulia satu sisi urang ningali ko sahabat teh ribut ghanimah berarti sahabat teh meureun teh karena Allah sakelas sahabat bae ge hasil perang teh kok diperebutkeun urang teh kan boga pikiran kitu ka para sahabat horenganan nang Allah ngahudangkeun pikiran eta supaya turun ayat ieu mun ayat eta moal turun ayat ieu mun teu karitu sahabat teh jadi kan sakadar sabab disababan ku eta jang urang kuari jang umatna masya Allah mentak kadieuna dilanjutkeun fattaqullah sing salarian maneh ka Gusti Allah jaga Allah bahasa jaga Allah teh ku Gus Dur mah diseungseureikeun jaga Allah lu yang harus dijaga Allah dijagain buku lu yang dijagain sama Allah bisa Gus Dur rempan sieun maneh ke Allah jaga diri masing-masing ulah nurunkeun bebendon Allah hiji dua wa aslihu dzata bainikum damekeun rapikeun patutkeun hakikat sengketa nu terjadi di antara aranjeun kabeh ai haqiqatan ma bainakum tegasah hakikat persengketaan nu terjadi
rebutan harta ghanimah Badar antara kaum muda jeung kaum tua ieu ku dipatutkeun dirapikeun bereskeun bil mawaddati wa tarkin niza' dengan penuh kecintaan terhadap Allah jeung Rasulna jeung ninggalkeun persengketaan pacekcokan tinggal teu bagus nurut Mantaqwati Allah wa Rasulullah sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah kumaha engke Allah jeung Rasulna cara ngabagina in kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh ariman kalawan hak bener-bener iman lamun anjeun iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kalawan iman anu bener maka tuturkeun sing nurut ka Allah jeung Rasulna sahabat mah dikitukeun teh langsung nafsu urang teh horenganan kieu cek kaum muda padahal contoh-contoh nu tari heula nu sarugi harta teh horenganan paeh maja teh dibawa ketika raribut soal harta diributkeun padahal manu diributkeun teh jate di dahar kabeh ketika dodong sokat dedesekan ancul-anculan neangan dunia ternyata horeng dunia tengah hisab halaluha hisabun wa haramuha iqab untung urang aya Kangjeng pasrahkeun sagala-galana ka Kangjeng kaum tua leuwih sadar cek kaum tua kami mah terdesak ke kulantaran kamak makan maneh bae padahal kami memengeus karolot di mana diberena gejak kami memuali cekel nyaho kadahar nyaho henteu nyerahkeun sadaya-daya ka Allah jeung Rasul sahabat mah babar urang lamun encan kampak sinjeun golok kutet tembakan ces mana tembakan ces dor tuh urang lagi bertahan ya Allah ya Rabbi nafsu makin menjadi-jadi teu pernah sadar geus kolot umur 65-70 tahun teh lain beki sadar puis geus lain di hulu lain di suku bahkan di nusok ditutupan ge geus puis eta teh teguran ti Gusti Allah mantak naon sadar abah teh geus kolotna ya harta abah teh sakikieuna anu ngajadikeun sabab jeung lantaran maneh harirup teh ieu disababan ku ieu hakikat teman nang Gusti Allah abah nyawa isuk nyawa sore jages deui lain rasaan abah emang kunaon gitu abah lain deui rasaan abah bangun sehat ge pada alma beuh abah teh ieu gering malulu ngan teu nganggap bae abah mah ieu meureun ku kasombongan abah ku katololan abah na ieu mah geus serahkeun ka maraneh babagi ya hartanya los lanjutkeun ku maneh teh ieu perusahaan abah mah tarima beres bae pokona mah nyawa setor bae ka abah jo tadei abah belon tak abah tadi setor babur nggak jadikan karyawan ke anak lain gitu geus abah teh hayang arurus kumane untung yang mana bisa yang mana abah mangan ngadoakeun bae acan rek mereka abah dia karteu masalah abah mah nyawa isuknya sore geus keur teu dibere ge abah mah ku anak abah malah atuh sapira saya hirup sakieu deui guys cek perhitungan abah mal kebal deui sebab ceuli geus dikurangan ku Allah dedengeanana irung gitu kene geus curcor abah mah ieu teh mata gitu kene dedeuleuan geus lain deui leumpang teu meunang nanjak saeutik kaju eungap bae aya mah masih age geus kebal teh digarap ku abah bah ulah ngomong gitu atuh bah abah geus teu kuat tanjak abah kuduna mah nurut gitu masyaallah ya beberapa sih mak keneh in kuntum mu'minin mun maraneh kabeh jadi jelema nu mukmin kalawan bener mukminna
nu kumaha ari mukmin nu bener mukmin sejati nu kumaha ieu nu bakal dicaritakeun mukmin sejati teh ieu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wallahu alam bimuradi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil fitani wal mihani wal bala'i. Tawi iki kusuji babale tetap ing dalam bertalakan pirang-pirang sabab pirang-pirang fitnah lan pirang-pirang coco bawal bala'i tegese coco. Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkan sapa Kiai Hafiz kunahe Ki Abu Nuaim anna Jibril isatuhuna malaikat Jibril ata ikut teka iya Jibril anna Jibril isatuhuna malaikat Jibril ata ikut teka ya malaikat Jibril an-nabiyya ingkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap ya Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un satuhune ingsun sadaya iku tetep milik Allah wa inna ilaihi lan satune ingsun sadaya ilaihi maring Allah balaka raji'un iku kang balik. Faqala Nabi maka ngucap sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa mimma dzalik maka iku saking apa utai mangkono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala maka ngucap ya Jibril inda ummataka satuftanu ba'daka bigolili zamanin min dahrika ghairi kathiri insatuhune umat sirah Muhammad iku besok bakal den fitnah ya ummatak ba'daka ing dalam sahusane wafat sirah kalawan setitik masa kang tetep saking masa sirah tur kang ora akeh. Fakultu maka ngucap ingsun fitnatu kufrin au fitnatu dhalali yaiku fitnah kufur atau fitnah kesasaran. Bagola maka ngucap ya Jibril kullu zalik sayakunu teh sakabeh mangkono kufrin dan dolal iku besok bakal aneh zalik. Pakutu maka ngucap isun wa min ayana lan iksan saking endi lan iku saking endi teh fitnah. Wa inna ma fihim kitabullah ta'ala lan ing pasina iku tetep ing dalem umat teh utawi kitab Allah taala halemalur ya Allah. Bagala maka ngucap ya Jibril bi kitabillahi taala yuftanuna kalawan kitab Allah taala halemalur ya Allah den fitnah ya umat. Wa dzalika min kibali umaraihim wa qurraihim utai mangkono fitnah ikut tetep saking ara-ara pirang-pirang pemerintah ya umat dan pirang-pirang kang maca Qur'an ya umat. Yamna'ul umara'u al-qurra'a al-huquqa nyegah isapa pirang-pirang pemerintah ing pirang-pirang pembaca Quran ing pirang-pirang hakim palibudah huquqahum maka ngazalim ya umara ing pirang-pirang hakim qurra wala yutuna lan orang ngawe ya umara ha ing hukum payaqat tiluna maka perang ya umat wa yuftanuna lan dan fitnah ya umat wa yatsba'ul qurra'u lan nganut disapa qurra ahwa al umara ing pirang-pirang kahayang pirang-pirang pemerintah yamudunahu maka nului ya qurra'hum ing umara ilal ghayyi maring latu summa la yuqsirun kari-kari olah nyendekakan ya umara lan qurra. Fakultu maka ngucap ingsun ya Jibril hai Jibril pakai fayaslamu man yaslam maka halebo kaya apa salamat sapong kang salamat yaman. Qala maka ngucap ya Jibril bil kaffi was sabri kalawan nahan nyegah lan sabar in utu alladzi lahum akhadhuhu wa in muni'u taraku
lamun ngawehakeun in a'tu lamun ngawehakeun atau in ultu lamun den wehakeunnya qurra ingkang tetep lahum kada qurra maka galak ya qurra hu ing ladzi lan lamun den cegaya qurra maka ninggal ya qurra hu ing ladzi. Ieu hiji bab rek nyaritakeun tentang sabab-sababna fitnah, berbagai fitnah. Sabab-sabab berbagai ujian-ujian, cobaan-cobaan terhadap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numandak kitab ieu mah dibaraca terus ku para ulama. Gus Dur teh paling hobi maca kitab teh dua, hiji Hikam, dua ieu Qurtubi. Nya nama okos talar maca. Jeung ulama-ulama nu lain resep pisan maca kitab teh Ihya, Hikam, Qurtubi. Sebab nimbulkeun ketenangan jeung kayakinan. Geus teruji kitab nu eta mah Ihya, Hikam, teruji nimbulkeun kayakinan jeung ngaleungitkeun karicuhan, nimbulkeun ketenangan. Mun teu boga bagian dibere resep kaji Ihya, embung asa ditakolan bae. Ka aing deui. Aing kitu carekan, aing kieu dicarekan. Apa kiaina apa kitabna sih? Kitu keneh Hikam. Teu boga bagian. Geus, teu aya ngaji mah. Atuh aing ngaji embung ditakolan mah ulah ngaji Ihya. Sapinah ngaji. Tenang, Sapinatun Najah. Perahu keselamatan. Woi, naik perahu bae atuh sia ka ditu. Ialah Qurtubi. Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkeun Kiai Hafiz kunyahna Ki Abu Nuaim anna Jibril atan nabiyya sanyana malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala cek malaikat Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Malaikat Jibril maca innalillahi. Atuh Kangjeng geus sarua faqala Nabi. Cek Kangjeng Nabi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarua. Pabi badzalik. Tina naon eta aja Jibril kok ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek malaikat Jibril. Inna ummataka satuftanu ba'daka bighalili zamanin min dahrika ghairi katsir. Saenyana umat anjeun bakal katarajangan fitnah anu gede sabada wafat anjeun bighalili zamanin min dahrik moal kembal deui. Ghairi katsir moal lila deui teu lila ti maot anjeun langsung fitnah-fitnah daratan. Fakultu cek Kangjeng Nabi fitnatu kufrin au fitnatu dalalin. Fitnah kufur ke jelema kalupur deui atawa salalasar deui. Bagala cek malaikat Jibril kullu dzalik sayakunu kitu bisa terjadi. Jelema kembali ka kufur, jelema salalasar deui. Ih. Fakultu cek Kangjeng Nabi min aina tibana fitnah eta wa inna ma fihi kitabullah taala. Pan umat teh aya kitab Al-Qur'anul Karim meureun dibaraca disampaikan kok timbul fitnah kufur jeung dolal sih. Cek malaikat Jibril justru bi kitabillahi ta'ala yuftanuna. Umat anjeun bakal katarajangan fitnah dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Cek Kangjeng Nabi kok kitab Quran mau fitnah? Permasalahanna cek malaikat Jibril teh wa dzalika min gibali umaraihim wa qurraihim. Timbul ti arah para pemerintah penguasa jeung para kiai-kiaina. Dibaraca ku kiai teh di hareupeun pamarentah
bahkan pemerintah nage maraca Al-Qur'anul Karim tisaeutik nu jadi pejabat, jadi menteri dibaca Quran, bahkan talar Quran, jadi gubernur dibaca Quran, talar Quran, bupati kitu keneh, bahkan aya nu habib nu kiai kitu keneh ulamana teu saeutik anu duduk di MPR, kiai nu duduk di DPR pusat, di dewan, di daerah loba Quran dibaca, Quran teh dimusabakohkeun, tapi jadi fitnah. Iyalah paman, engke bakal terjadi. Masya Allah. Geus dibacakeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi seperti eta, berarti ti Gusti Allah. Yamnaul ummara al-qurra al-huquq. Di negara Islam teh Muhammad aya bagian ulama teh, bagian tersebut bakal moal dibikeun ku pemerintah, dihem-hem, diteleg ku para penguasa. Teu dibikeun bagianana ka para mufti-mufti. Bakal timbul fitnah seperti eta di mimitianana. Fayadlimuna huquqahum. Pemerintah ngazolim terhadap para qurra dengan hak-hakna nu henteu diberikan. Wala yutunaha, pemerintah temikeun hak-hakna ka para kiai, para ulama. Timbullah fayaqo tatiluna, parang umat anjeun bakal da wayaftiluna jeung pada mararit. Masya Allah. Engke teh bakalna hak-hak para kiai, para ulama tadi bikeun lantaran dengan alasan ieu teh jang pembangunan ieu timbullah kezaliman pemerintah terhadap para ulama, terhadap para qurra, pembaca Al-Qur'an, pengurai Al-Qur'an, pencetus hukum-hukum nu meunang nyokotina Al-Qur'anul Karim, hakna teh dibikeun. Akhirna didinyalah mulai kezaliman pemerintah. Geus kulantaran ayeuna mah hak para ulama geus teu berdaya, dibuatlah negara lain, negara Islam lain, negara khalifah, mulai amir, sultan, raja, pemerintah, raja, ganti deui presiden, mengabaikan ulama, mengabaikan para qurra, mengabaikan kiai, bakal terjadi cik malaikat Jibril Muhammad seperti eta ke umat anjeun. Masya Allah kari. Kiai hanya dijadikan pelengkap di negara, mungkin aya di depan, mungkin aya di mui. Awalna jadi filter siga bagus, kabelah dituna moal dilijeh jeung moal didenge. Ulama geus teu saeutik-eutik acan didenge ku para pemerintah, misah, bahkan dek dibubarkeun ke lembaga-lembaga keagamaan anu pertalian jeung agama Islam. Bakal terjadi Muhammad seperti eta. Engke pemerintah teh geus teu hayangeun dibarengan ku ulama. Usulan-usulan ulama naon bae nu diusulkeun ku ulama dijawab dengan senyum yang tidak berarti. Bakal terjadi Muhammad seperti eta di kaum anjeun. Dibaraca ke Quran teh ku umat, dibaraca ke ku kaum, dibaraca ke ku rakyat, tetapi jangan sekali-sekali cek pemerintah mengusulkan hukum-hukum yang keluar dari Al-Qur'anul Karim. Kami geus boga urusan tentang negara, maneh bae. Geus urusan antara Quran jeung negara. Bakal terjadi seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kari. Geus dibejaan. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara, aya nu milu jeung pamarentah kiai teh. Baik kiai anu aya di politik maupun kiai nu aya di organisasi ataupun kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ka pamarentah. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara, hanya untuk melanjutkan kahayang-kahayang pamarentah doang.
aing teh boga rencana kieu dukung ku sia dalilan ku sia aing teh hayang kieu dukung ku sia dalilan ku sia aing nuturkeun ka sia make heula sia kudu nuturkeun ka aing nu batak teh saeutik kiai boh di politik di partai atau di organisasi atau perorangan neangan dalil-dalil jaga dukung kelacutan pamarentah bakal terjadi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi fayamudunahum fil ghayyi kiai-kiai nu di partai kiai-kiai nu di organisasi kiai-kiai nu perorangan nu nuturkeun ke pemerintah selalu nulungan kepada pemerintah fil ghayyi dina kalacutan pamarentah geus moal bisa dinasehatan ke teh pemerintah Muhammad jaga di akhir zaman kiai-kiai pemerintah nu nuturkeun ke pemerintah teh lain kita nganasehatan pemerintah kita milu kanyana didukung ku para kiai-kiai kalacutan teh minta dukungan terhadap kiai Quran dengan sekadar dibaca tapi lain kita dipraktekeun di negara seperti eta Muhammad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh ayat-ayat ahkam eureun kiai tadi ayat-ayat tahliliyah ayat tahlil teh ayat-ayat lupat tali jeung ruhani. Jadi kudu apal istilah-istilah. Kemudian di samping engke penguraian makna teu meunang sagawaya sebab Al-Qur'an mah kalamullah. Eueuh nu mampu nguraikeun kalam Allah kecuali rasulna. Geus atuh ditafsiran ku Kangjeng Rasul nu ngajelaskeun per kalimat per ayat maknana teu bisa selain Kangjeng Rasul. Jadi kumaha ceuk Kangjeng nu mentak ayat tersebut teh diuraikeunana ku Kangjeng kumaha setelah Kangjeng ngauraikeun moal aya nu mampu nguraikeun bahasa Kangjeng sebab Kangjeng mah jawamiul kalim hanya para sahabat dirangkum ti para sahabat keterangan ayat-ayat tersebut nu diuraikeun ku Kangjeng ialah melalui ijma' mujtahid ulama. Geus atuh ulama ngajelaskeun ucapan Kangjeng ngajelaskeun dauhan Allah urang teu meunang mantak man fassarul Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelema nu ngajelaskeun Quran ku otak ngasorangan berarti nyana geus nyahag tempat di neraka jahanam. Siap bae ka neraka. Mantak sieun urang saya gaji teh ku wahacak ulama ieu tafsir. Eta ge cek heula keterangan. Lamma ikhtalafal muslimuna fi ghanaimi Badar. Setelah selesai perang Badar, Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun Badar, hawa Islam luhur, napas Islam gede, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saeutikan di Badar tapi menang. Ilah Badar, tak aya be sholawat Badar. Teu sambarangan. Yen sholawat Badar teh lantaran meunang ti keterangan saha jelema nu mencintai sahabat Badar sarua jeung mencintai kula ceuk Kangjeng Nabi. Mencintai kula syafaat jaga di yaumul kiamah. Mantak syafaat salat Badar waduh lain leutik-leutik tanagana gede. Nah, beres perang gunimah teh kapanumpu karena menang perang. Jarahan-jarahan perang, harta-harta rampasan perang, ia diboyong ku muslimin. Maka pacekcok antara kaum muda dan kaum tua. Sebab
dalam peperangan Badar sangat indah. Keindahan anak kaum muda berangkat ke medan, kaum tua menunggu di bawah bendera. Maksudnya ketika teter kaum muda, maka disusullah oleh kaum tua. Saencan kaum tua berangkat menyusul ke medan laga, masih siap nyana di bawah bendera. Ternyata perang telah dimenangkan oleh kaum muda. Maka di dia cek kaum muda, rampasan perang teh geus bae jang kami sebagai kaum muda pelaksana perang anu sakitu dahsyatna, ja kaum tua mah teu milu perang. Cek kaum tua ulah sok ngomong kitu maneh. Kapan maneh teh nangadidik kami, maneh berangkat ke medan laga lain samaneh manehana unggul. Kami kapan siap? Lamun maneh eleh balik, kan kami nu berangkat. Waduh, tidak pacekcok iyalah. Maka dirangkum ku Kangjeng. Mesti kudu kumaha teu bisa mutuskeun Kangjeng. Neuleuh ka para pemuda lantaran pemuda nu malaksanakeun perang, bener. Neuleuh kaum tua lantaran encan perang nggih. Manehanana siap tempur ketika kaum muda teter, maka kaum tua lah nu bakal berangkat. Sangat bener. Tapi kan Kangjeng Nabi henteu bisa langsung mutuskeun lain cara urang. Nunggu wahyu ti Gusti Allah. Masya Allah karim. Mantaklah maktalafal muslimuna, ketika pacekcok para muslimun piguna ini Badarin mengenai tentang gonimah perang Badar. Faqala subban, cek kaum muda hialana li anna basanal qital. Ieu mah geus bae gonimah teh ulah dibagikeun ka seluruhna. Jang kami bae kaum muda lantaran li anna basanal qital, kami anu maju di medan laga. Waqala suyud, cek para kaum sepuh, kunarid an lakum tatarayati pan kami teh ngabantu jadi tameng. Germarane kabeh di handapan bendera walawin kasabtum lafitum. Lamun maneh mundur niscaya kami anu bakal berangkat. Kami minta tulung ka kami berangkat. Geus palatas tasiru biha. Ulah osok sangeun-angeunana mementingkeun diri sorangan. Aya gonimah teh hayang maneh bae heula. Kangjeng teu bisa mutuskeun. Telila malaikat Jibril turun nazala. Yas'alunaka 'anil anfal. Muhammad, para penanya ti dua golongan kaum muda jeung kaum tua yakni man habara badaran. Jelema nu hadir di perang Badar teh yas'alunaka naranya ka aranjeun Muhammadiyah Muhammadu 'anil anfal, mengenai tentang harta-harta jarahan perang Badar. Ditanyakeun liman hiya, jang saha nu sabenerna, sebab kabeh ge usul kaum muda usul jang kami bae. Kaum tua ge usul ulah mementingkeun diri maraneh bae, atuh kabeh ge kudu kabagian liman huwa. Qul bejakeun Muhammad ka para penanya. Al-anfalu lillahi war rasul. Harta-harta jarahan perang Badar mah ulawaka dipika yang kedua kelompok muda jeung tua wari masrakeun lillahi war rasul. Serahkeun kanu bogana Gusti Allah jeung Rasul Allah. Serahkeun nolkeun ke kumaha keputusan Allah. Urang nu hese ge ieu ngerahkeun diri ka Allah sapenuhna hese lain lalaga. Nu mantak Syekh Maulana Hasanuddin perang Banten babad Banten teu menang teh lantaran sanggeusna Syekh Maulana Hasanuddin bisa berangkat di Cirebon ke Banten teh dengan perem. Hebat kan berarti. Ketika Syekh Syarif Hidayatullah berangkat naik kapal ti dieu
di laut karangantuk tapi nu belah dieuna pelabuhan internasional cek Syarif Hidayatullah abah geus bae jalan darat ulah jalan laut teu cek Syarif Hidayatullah abah mendek jalan laut bae ulah bah 3 kali henteu abah mendek jalan laut bae berangkat dalam perjalanan kena angin ngaguling parahu acak-acakan kena badai Syekh Syarif Hidayatullah langsung blek ka jero hudang deui leumpang di luhur laut plak 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 dongeng mah ngareunaheun ai pas bae di urang boro-boro di laut pan urang di curugan imah ge kakerlekan teh ke baru sakitu mantak begitu dah ka darat deui samperkeun ku Syekh Maulana Nasruddin cek kula ge bah jalan darat ditangkep langsung anakna berarti luhur maneh ilmu maneh geus lamun urang mah tuh cek kula ge bah bu kula tea urang mah kitu pan aten kula mah tah ya bahasa kos kitu aing tea ternyata bahasa kos kitu teh senep ngadengena peluk-peluk geus luhur ilmu maneh guys ayeuna mah abah rek berangkat terus jalan darat eta teh abah bacaanna mah hayang supaya mun capek tapi aya nu ngabantuan belah ditunda urang nganggang aya la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallah mali teruskeun ku aing atuh geus sia halali berbae terus dipake ka Mekah mun pake ka Bali aduh bahaya wal bikin baik-baik lain wiridna pasrah dirina nu hese ketika datang ke Banten ternyata nu ngagegeh Banten teh Masya Allah radikal Banten Hindu maka Syekh Maulana Hasanuddin titah tapak di batu gigihna ieu teh lain napaana naon tapak teh pasrah diri kade maneh ulah aya patula patali di hati teh lamun maneh aya keneh ta'aluk urusan dunia moal menang maneh perang di mana bae jeung saha bae oge hiji lepaskeun ketika geus bisa dilepaskeun bakal nulungan eta bisa pakai perbantuan hiji cai ulah diakus sebab cai aya nu bogana nu Allah batu ulah diakus sebab batu aya nu bogana nu Allah taneuh ulah diakus sebab taneuh aya nu bogana nu Allah tangkal kayu ulah diakus sebab kayu aya nu bogana nu Allah angin ulah diakus sebab angin aya nu bogana nu Allah hewan-hewan ulah aya diaku sebab hewan-hewan kabeh ge nu Allah kareugit-reungit ulah diaku sebab aya nu bogana nu Allah ketika datang lain sadatang-datangna ka maneh reungit hiber nempel di pipi maneh lain nang reungit tapi nang nu bogana orai datang sing hade ulah dikeprik ulah dikumaha cenah paeh ku nu bogana inget ieu kabeh nu bogana mung datang calangap ulah sieun sebab lempangna maung calangapna maung lain ang maung nang nu bogana sia diuk di dieu lain asa maneh tapi nang nu bogana dek tamat beres pan eta tapak kitu mah hese pan ai urang mata padihandapeun cangkal caringin teh hayang nomor wahweh kaluar wahweh mah jaman baheula zaman si eta bandar nanyana pakong urang mah cara teh kitu ya lain lepaskeun Masya Allah karim cirina cek Maulana Syekh Maulana Hasanuddin cirina lamun maneh geus bisa diuk di batu nu kumaneh batu didiukan bisa nganggang eta lah cirina bahwa maneh tamat ketika maneh tamat bawa batu jingjing kumaneh ka Banten tenang Syekh Maulana Hasanuddin sebab atuh tapat teh aya guruna geus atuh lamun aya guruna bakal tenang sakumaha para wali-wali Allah
Sunan Kalijaga tapak aya guruna. Sunan Bonang Raden Makdum anak Sabandi atukan aya guruna. Syekh Syarif Hidayatullah tapak aya guruna. Geus urang atuh ulah satapa-tapa. Urang aya guruna mah tapa ya di kuburan. 40 beuting aing neuk tapa bae tapi kahayang sorangan mulai cet aya orai. Dah. Orai nu Allah ieu aing nu Allah. Tapi kan eueuh guruna urang. Orai datang set ka dieu. Dah aya nu Allah ieu. Pacok plek hiji mata. Waduh, saya kira teh hasil tapa mata hiji. Sebab guruna guruna apa panurain deui kahawaan ku guru emang kumaha gitu kahawaan dimantak pertama kali tapa Syekh Maulana Sanuddin reungit plak urang bae salat pan reungit tadi gitu magrib aju bae urang mah aju ka suku aju lain siratal mustaqim meureuit goblok jeung urang teh. Oscar itu salat urang. Abi Maulana Sanuddin teh sakumaha tadi. Aing ngadieukeun Allah, sia hiber nang Allah. Sia cicing dibeget aing nang Allah. Eueuh hiji lebu anu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah kayakinanna kan gitu. Ewe hijau lebu nu hiber lamun lain dihibarkan ku Gusti Allah dibawa ku angin angina angin nu Allah lebuna lebu nu Allah datang ke aing didatangkeun ku Gusti Allah reungit eueuh hiji reungit nu hiber lamun lain dihibarkan ku Gusti Allah sia cicing dibeungeut aing nang Gusti Allah kayakinan modal kos kitu kadeng ekan ku reungit udah ngereungit set hampura tua kula titah nyoba katua hampura leng tambah yakin kan urang makan di kerpak endahan bade beutungna di dieu atuh pan atuh aya urang ge ye aing nang Allah sia nang Allah ayo atuh cak reungit ngeunaan aing aduh urut teh ateul jasa urut teh ateul tuh atuh emang urang wancan datang ka keyakinan gitu atuh can bisa ngomong jeung hewan nyai mah carita batur nolkeun tahun paling hese teh jadi kiai teh nggak nolkeun geus ngaji amil jurumiyah sorop kemudian ngelal ngasal kemudian johar maktun mantek geus puguh alfiah mah segala jamul jawame aya dinyeuna kabeh nu hese nggak nolkeun ilmu Gusti lain nu aing moal sombong tapi lamun asa aing deuk ngaji naon sia alfiah tadi kumis aing Johar maktun tadi kelek aing. Ayo, tantangan sia aing teh sombong kan sebab ngaku. Jauh jeung Allah. Pinter di nyana tapi jeung Allah jauh sebab takabur. Nailah titah nganolkeun ku Kangjeng teh. Kaum muda jeung kaum tua teh narurut atuh ai cek Gusti Rasul titah diserahkeun ka Allah jeung Rasul nama mah. Nyangakeun sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua teh atuh kami mah ribut teh ngan sakadar ngaributkeun cek nafsu ai kitu mah deuk aya nu ngatur Gusti Allah jeung Rasulullah atuh mah geus sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua nganolkeun diri tah hebatna para sahabat teh kos urang nol sungut doang gas ulah hayang ke ku abah diatur datang ka imah abah ngatur ku mah nya beres moal ya abah ya asana aku dibawakeun kampak abah ya anu ngasah kampak ngasah golok lain nol tamangarana kudu dinolkeun dumantak ku Gusti Allah jeung ku Kanjeng Rasulullah teh dijadikeun eta harta rampasan teh pengaturanana aya kedu bakal dicaritakeun ku Gusti Allah melalui wahyu selanjutna haitsu sya'atu faqasamahuma maka ku Gusti ka Rasul teh dibagikeun faqasamaha ieu harta dibagikeun bainahum antara kaum tua jeung kaum muda ala sawa akurkeun masalah
mual turun ayat ieu lamun awalna para sahabat harudak. Tetep sahabat mentek mulia. Satu sisi orang ningali ko sahabat teh ribut ghanimah, berarti sahabat teh meureun teh karena Allah. Sakelas sahabat bae ge hasil perang teh kok diperebutkeun. Urang teh kan boga pikiran kitu ka para sahabat horenganan nang Allah ngahudangkeun pikiran eta supaya turun ayat ieu mun ayat eta